Ya Allah, astagfirullahaladzim, iya mainan terbaik beres-beres. Tos dibereskeun dibalatakeun deui, dibereskeun dibalatakeun deui. Nu ngabalatakeun mah duka ka mana ieu teh da tos balatak mah diantepkeun. Aing teu diberesan, mun sok pabalatak kita sagala katincak. Anggar nu nyeri-nyeri mah anjeunna keneh. Dasar ari budaknya. Kali dia beres engke teh pindah deui aya nu balatak deui wae kitu teh ari gaduh bocil mah tuh ieu kalah anteng we ningali HP ari mainan diamparkeun ti pararugu kitu. Lanjut deui cuang beberes kanu sanes. Alhamdulillah ayeuna cuaca cerah oge. Sanaos sungi hujan tapi siang mah alhamdulillah aya caang aya panas. Wios hujan ti wengi mah nu penting siang tiasa popoe. Acuk ameh gararing seuseheun teu nararumpuk padahal mah anger we seuseheun mah numpuk bae. Teu bosen teu weleh jeung bosen we tiap dinten kieu we jeung kieu nyeseuh popoe gegeroh nyangu teu damang ge ibu-ibu mah didamelan we bari jeung riweuh jeung bocil tuh hayuh we kaditu ka dieu tah kieu ari henteu bobo teh ngaganggu wae tadi mah anteng dilebet nuju ningali HP makna kaluar mah geuningan ka kupingan ngiringan kaluar acan ge acan popoe terus nyabak ieu tuh sok diacak-acak ieu teh popoekeuneun teh biasana mah wayah kieu teh tos bobo nah ieu teh daek reup wae dibobokeun teh jadi we terpaksa popoe riweuh jeung bocil tuh daek cicing masalahna mah ieu teh jabatanna baseuh sok kabur wae ka handap popoe teh bari jeung riweuh ku bocil can picerewedeun deui tumarima we da resikona nya ari gaduh murang kalih mah barang damel ge riweuh jeung murang kalih anu nuju meumeujeunna kuar kuir ka ditu ka dieu hoyong sagala terang tuh kat tripod ogenan dioprek diguyek-guyek aduh ya Allah Gusti Agung ieu mani ku riweuh yeuh gaduh murang kalih ieu alhamdulillahnya berarti eta murang kalih teh aktifnya kudu hariwang lamun murang kalih cicing wae lamun aktif teh kudu bersyukur alhamdulillah mudah-mudahan we dipasihan sehat terusnya jag-jag de ulah teu damangan wae alhamdulillahnya de nya lanjut kana popoe di breng ieu palih dieu tah sok panas mentrang sok tarik panasna palih dieu mah beda sareng palih ditu sok kahalangan ku tatangkalan jadi sok aya iuhna ayeuna mah teu seueur teh nu digantung popoeanana di brengkeun we ameh tereh garing soalna ayeuna mah tos adzan duhur teh sok langsung parwek breg we hujan alhamdulillah ku tiasa tuus ogenan maklumnya ari di lembur mah teu aya mesin cuci henteu ku mesin pengering jadina saaya-aya ieu baraseuh ngucur keneh tuh popoeana ogenan alhamdulillah tetep disyukuran we tiasa keneh nyeseuh alhamdulillah deui ayeuna mah nyeseuh teh di bumi teu jiga zaman kapungkur mah nyeseuh teh dikelek nya ngelek nya ngajingjing tah yeuh tos riweuh deui wae tah mau kemana Dede? Hei, Baskar, Dede mau kemana? Teuing tong turun atuh. Naik, kotor, naik. Kotor kakina naik, atas naik. Astagfirullah. Dah diam di atas, dah diam. tuh kan popoe teu acan beres ieu ya Allah Gusti Nu Agung Dede haruy we ngoprek ka ditu ka dieu teu daek cicing ancak incig sagala dioprek tuh kalah ek mantuanna teh lain mantuan naon ieu mah mantuan ngacak-ngacak sagala dibrang-brang breng teu kolot telat nampanan engke teh sok dialungkeun tungtungna mah kotor deui we acuk teh tuh sabar bener-bener ekstra sabar ya Allah Gusti Nu Agung astagfirullah istighfar Dede maafkan emakmu ini yang cerewet deh hayu we gogorowokan da eta bisi kumaonan teh bisi kunaon bisi kumaha mah budak teh
teu balangah saalit we tos ka mana mah biasana masuk kabur wae ieu teh ngan kulantaran tos hujan jadi baraseuh taneuhna rada ditahan-tahan tuh ka mana deui itu nya nyandak baskom deek dikamanakeun eta baskomna digolerkeun di dieu we teu tanggung jawab ka mana mah budakna teh baskom ditinggalkeun cuang toong geranan tingali tuh kalah nuju ngagoler we capeun meureunannya tos ngacak-ngacak tos angkrah-ingkrih ka ditu ka dieu dah